أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا
ننجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Ya Allah, wa huwa Gusti Allah al-qahir zat al-maksad musta'liyan bariana aluran fawqa ibadihi saluhul hamba-hamba Gusti Allah. Gusti Allah teh zat anu maksud anu maksud teh anu sagala irodahna henteu bisa tertolak. Gusti Allah kitu pasti kitu. Wala aya bisa menentukan. Wa yursilu jeung ngutus Gusti Allah alaikum kana jeung kabeh hafazatan ka malaikat hafazah. Malaikatan tusi amalakum tegasna Allah ngutus malaikat anu tugasna mencatat ngaraksa kana amal-amal arajeun kabeh. Jadi aya khusus orang teh anu bagian nyatet amal hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulullah. Hatta idza jaa datangka dina nalika datang sa ahadakum ka salah sahiji ti arajeun kabeh nan awal waktu mau waktu pae. Jadi datang kapae, Allah putus malaikat hafal salilahil. Begitu pae ya guys, tinggal setorkeun catatan amal. Hatta idza jaa ahadakum ka sebagian ka salah sahiji arajeun kabeh nan awal tawaffat maka ngamautan hukahad saharusuna pirang-pirang utusan kami tersesna malaikat anu ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun nyambut roh. Malaikat Jibril. Wahum ari malaikat hafadho malaikat anu ngawakilan nyambut nyawa itulah yufarriquna henteu PPK henteu lalawara henteu PPK kabeh ayo qasiluna nabi. Jadi henteu PPK dina naon perkara anu diparekan ka marehna kabeh sigap kabeh siap tara jalan itu tara mumpang tara nyalahan tara pake amin. Luma kages gitu geus kitu teh geus kumaha nyaeta geus dicopot rohna ruddu maka dibalikeun deui makhluk kabeh ila Allah ka Gusti Allah maulahu nyatana pangeranna makhluk kabeh geus malikihi anu bogana makhluk kabeh. Geus dicabut rohna dikalikeun anu bogana Gusti al-haqqi al-haq. Jadi nu bogana nya bukan Gusti Allah. Ya asabiti al-adli anu tetep anu maha adil. Erek nah dibalikeun ka Gusti Allah liyujaziyahum karena Allah Subhanahu wa taala erek nyabales kata mah. Jadi salilahimu ku Allah Subhanahu wa taala aya ditugaskeun malaikat
anu nalingakeun kana pagawean urang. Geus kitu beak mangsa itu maka aya di malaikat anu tugasna nyebut roh. Geus dicabut rohna dibalikeun ka Gusti Allah. Karena dibalas ku Gusti ala lahul hukmu ala sini lahu eta kagungan Gusti Allah al-hukmu al-qadu an-nafidu fi kabeh kena aya dina kakawasan Gusti Allah. Gusti Allah rek dihidup rek dibeureum rek dikitu rek dikieu eta aya dina kakawasan Gusti Allah. Wa huwa Gusti Allah eta asraul hasibina anu panggancang-gancangna anu ngahisab kabeh. Yuhasibu al-khalqa kullahu bi qadri rizqina ayat dunya. Ya di sini didalikan karena ya hadis anu nyaritakeun bahwa Allah Subhanahu wa taala ngahisab ka sakabeh makhluk. Sakabeh makhluk itu saukuran setengah poe dunia. Setengah poe dunia beres kabeh. Itu sedangkan di zaman Nabi Adam datangkan ya benar itu ya sahabat tuh wal bejakeun kanjeng Rasul Muhammad ka ahli Makkah ngabarang kang bae waktu harita may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri cik bejakeun sahasi anu bisa nyalametkeun aranjeun kabeh tina pokoekna daratan saha anu bisa nyalametkeun aranjeun kabeh tina pokoekna lautan. Tegasna tina pakeu anu terjadi di daratan oge terjadi di lautan dina nalika anjeun aya di perjalanan. Taduna pada nyembah aranjeun kabeh ka Gusti Allah qadruan bariana DPDP ala niatan tegasna tetep berangkat wa khufiyatan jeung bariana sabar. Pakuna ngaromong aranjeun kabeh teh keur ngadoa ka Gusti Allah nalika keur di perjalanan datang pakeu. Oh tinggalin kita tunggu ka Gusti Allah ngaromongna teh lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Lain anjaita yakin sing teu kira menyelametkeun Gusti ka kami min hadhihi tina ieu pakeu min hadhihi dulumat wasyadaid tina ieu pakeu yang tidak ia kasusahan lan aku nana minasyakirin yakin sih lagi kamu bakal jadi temenan minasyakirin di sebagian jamaah bersyukur kami terus nanti mani nyampe keur dibere keur moga kasusahan atau apa Gusti Allah di anu pokona kudu gawe syukuran namun ieu aya geus disalametkeun Gusti Allah. Sifat jelema mah baheula jalma jalma keur jahiliyah kene kean nyaranya Islam. Meureun datang ka ayeuna kalau disebut sifat jelema loba berbutuh loba hutang wiridan anu sapangan geus kabayar da geus tapi daripada henteu mah meureunya daripada pintere ieu lah coba lah kudunan teu meureun. Kul bejakeun kanjeng Rasul Muhammad lahum kata jalma-jalma urang Mekah ngabarakan ka waktu harita Allahu yunjikum atau yunjikum minha tina eta pakeu ya nu bisa jalan menjelaskan nyalametkeun ka jeung kabeh tina pakeu teh nya Gusti Allah. Gusti Allah wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusah ego min siwa erek naon bae pokona mah kasusah kali ulun
itu karena laksana bisa ngalungin dengan saupun Gusti Allah bisa jalan ke jelema dengan saupun Gusti Allah. Tsumma geus kitu atuh mari arajan kabeh tata syirikuna kuduna nama sarukun ieu pada anggar bae nya kuduna lamun hasil ieu teh jadi kudu beuki getol nya. Jadi urang mah lamun terbuka kasusah itu rada getol geus leutik kasusahna aduh deui mah susah bae getol nah aja dari penyakit karena ini seorang sina penyakitna oh deui ka Gusti Allah tetep dibere penyakit aja baik ka Gusti Allah. Aya ka jelema oge lelendean ikra aya bubuh mah. Penyakit kalau butuh mah. Ai geus ieu mah batik poe sama ngena jadi padahal mah naon